Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngajengkeun deui kana anu salanjutna nyaeta bagian wal wad'u wal istimta'u halaman berapa? Halaman 64. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wad'u qala ngadawuh musannif. Wal wad'u jeung haram dijima wal istimta'u jeung dialap suka bima dina perkara baina syurati anu tetep antara bujal war rukbati jeung tuur. Hujjatu dzalika ari hujjahna ieu haram. Hujjahna itu haram. Qauluhu ta'ala ari dawuhan Allah ta'ala. Fa'tazilu maka kudu ngajauhan maraneh kabeh an-nisaa ka awewe fil mahidi dina waktu haid. Waqala sareng ngadawuh saha Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sa'altu naroskeun kaula Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma tina perkara yahilu anu halal ieu ma li ka kaula min imro'ati ti awewe kaula wa hiya jeung ari itu imro'ati haidun eta keur haid. Faqala maka ngadawuh Rasul laka pikeun anjeun ma ari perkara fauqal izari anu aya dina luhureun luhureun sarung. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis Abu Daud Imam Abu Daud walam yudhaif jeung teu ngadhaifkeun Abu Daud hukana ieu hadis payakunu maka bukti itu hadis hasanan eta hadis anu alus. Hadis hasan. Wa an Aisyah jeung katampi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha ti Siti Aisyah. Anna Rasulullah sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana buktos Rasul ya'muru eta marentah Rasul ihdana ka urang ka salah sahijina ti antara urang sadayana idza kanat di mana bukti itu ihde haidon eta keur haid antaziro kana yen make sarung ihdana wa yubashiru jeung ngalapsu ka jalma ha ka ihdana fauqal izari kana luhureun sarung. Warawa jeung ngariwayatkeun sa Muslimun Imam Muslim an Maimunata ti Siti Maimunah nahwahu kana bangsana hadis. Wal mana jeung ari manana pitahrimi dina haramna perkara tahtal izari anu aya dina handapeun sarung annahu eta saestuna izar harimul farji eta anu ngalangan kana farji. Faqad qala jeung nyata tos ngadawuh saha alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man ari sabe jalma hama anu ngaraksa itu man haulal hima dina sakurilingna raraksaan dina sakurilingna lalaksaan yushiku eta deket itu man ayyarata'a kana yen ayyarata'a kana yen ngangon itu man fihi dina hima. Wakila jeung diceritakeun innama yahrumu pastina haram soteh alwat ngajima fil farji dina farji wahdahu bari sahijina itu farji. Wahada jeung ari
wa hadza jeung ari ieu kaul qaulun eta kaul qaulun qadimun eta kaul anu qadim li Syafi'i anu tetep ka Imam Syafi'i wa hujjatuhu jeung ari hujjahna kaul qadim ma eta perkara atau eta hadis rawa anu ngariwayatkeun hu kana ieu mah saha Ansu lain Ansu Anasu Sayyidina Anas annal yahuda saestuna Yahudi kanu eta bukti itu Yahudi idza hadot eta di mana-mana head naon saha almar'atu awewe pihim dina itu Yahudi lam yuwakilu eta tara nyampuran itu Yahudi ha ka imro'ah walam yuhamihu walam yuhami'u jeung tara ngajima itu Yahudi ha ka imro'ah fil buyuti dina pirang-pirang imahna pasaalat maka naroskeun saha as-sahabatu pirang-pirang sahabat pasaalat maka naroskeun saha as-sahabatu Rasulullahi sahabatna lain kitu tuh pasaalat maka naroskeun saha as-sahabatu para sahabat Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa anzala maka nurunkeun saha Allah Gusti Allah taala bari maluhur Allah fa'tazilu maka kudu ngajauhan maraneh kabeh an-nisaa ka awewe fil mahidi dina keur haid faqala maka ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u pek meuri gawe maraneh kabeh kulla syai'in kana sagura-sagura perkara illa nikah kecuali jima rawa ngariwayatkeun hukana hadis Muslimun Imam Muslim qala ngadawuh saha qala nyarios saha An-Nawawi Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab dina syarah Muhadzab wa huwa jeung ari kaul Rasul aqwa eta leuwih kuat naon eta teh naonana dalilna bahwa maka ari kaul Rasul al-muhtaru eta anu dipilih wakadza jeung nya kitu deui milih Imam Nawawi wakadza jeung nya kitu deui ihtaro milih Imam Nawawi hu kana itu kaul pitahqiqi dina kitab tahqiq wa syarhit tanbih jeung dina syarah tanbih wal wasiti jeung dina kitab wasit fa'ala maka natepan kana anu al awwali dijikeun fa'ala al awwali maka natepan kana anu awal hal yajuju nah meunang naon al istimta'u ngalap suka bisurrati kana udelna warrukbati jeung dengkulna wa ma jeung kana perkara hadza anu meneran itu ma huma kana duanana qala maka ngadawuh saha An-Nawawi Imam Nawawi lam aro henteu ningali kaula li ashabina ka ashab kaula fihi dina yajuju naklan karana mindahkeun wal muhtaru jeung ari anu dipilih al jajmu eta mastikeun bil jawaji kana meunangna wallahu sareng ari Allah a'lamu eta langkung uninga qala parantos ngadawuh saha al Asna'i Imam Asna'i wa qad sakata jeung nyata sakata cicing jeung nyata cicing saha al ashab pirang-pirang sahabat an mubasyarati tina nyabakna awewe dijikeun an mubasyaratil mar'ati tina nyabakna awewe lirojuli ka lalaki wal qiyasu jeung ari qiyasna annaha eta saestuna mar'ah ka huwa eta saperti rojul hatta la tamussa sehingga ulah nyabak mar'ah zakarahu kana zakarna rojul wa'lam sareng kudu apal anjeun annahu kana saestuna rojul law khalafa eta lamun beda itu rojul pastamta'a maka ngalap suka rojul
biha ka itu mar'ah bigoiril jima'i kalawan teu jima lam yalzamu maka teu wajib hu karojul naon syai'un hiji perkara bila hilapin kalawan teu aya parabutan. Qala maka ngadawuh Qala ngadawuh kana ieu wa'lam saha an-Nawawi Imam Nawawi bi syarhil muhadzabi dina syarah muhadzab. Wa in jama'a jeung lamun ngajima itu rajul muta'ammidan barina ngahaja aliman tur bari nyaho bitahrimi kana haramna faqadir takaba maka yakin nyata geus ngalakonan itu rajul kabiratan kana dosa gede. Wa naqala jeung nukil Imam Nawawi hukana wa in jama'a ar-raudhati dina kitab raudhah anin nasi tina nas wala goroma jeung teu katempuhan itu jima alaihi ka itu rajul fil jadidi dina kaul jadid. Bal yastaghfiru balik tamenta hampura itu rajul Allah ka Gusti Allah Ta'ala bari maha luhur Allah wa yatubu jeung tobat rajul ilaihi ka Allah Ta'ala. Lakin in wati'a tetapina lamun ngawati itu rajul fi iqbalid dami dina datangna getih wa huwa jeung ari itu iqbal awwaluhu eta mimitina dam wa syiddatuhu jeung bangetna dam. Wa yustahabu maka disunatkeun naon ayat sodako yen nyodakohkeun itu rajul bin kamana teh ayat sodako yen nyodakohkeun itu rajul bidinarin kana dinar kana sadinar. Wa in jama'a jeung lamun ngajima itu rajul fi idbarihi dina keur mungkur nadam wa dha'fihi jeung lemah nadam yatasaddaqu maka nyodakohkeun itu rajul binisfi dinarin kana sapalihna kana sawarehna dinar. Wa naqala jeung tos nukil saha ad-Dawawudi Imam Dawawidi an-nas Syafi'i tina nasna Imam Syafi'i radhiya muga mikaridho saha Allah Gusti Allah Ta'ala bari maha Allah anhu ti itu Imam Syafi'i fil jadidi dina kaul jadid annahu saestuna kalakuan yal jamu eta wajib eta misti huka itu rajul naon zalika itu sodaqoh. Wa hiya jeung ari itu sodaqoh faidatun eta faidah muhimmatun anu penting. Wa alal qaulani jeung netepan kana dua kaul la yajibu henteu wajib alal mar'ati ka awewe naon syai'un hiji perkara wa yajuju jeung teu meunang naon sorfu zalika molahkeunana itu sodaqoh ila wahidin ka hiji jalma wallahu sareng ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Parun ari eta hiji cabang izad da'at di mana-mana ngaku saha al mar'atu awewe annaha kana saestuna mar'ah hadot eta haid itu mar'ah fa in lam yatahammaha anu teu nyangka salah itu rajul bil kidbi ka itu fa in lam yatahammaha anu teu nyangka salah itu rajul haka itu mar'ah bil kidbi kana bohongna biharuma maka haram naon alwat'u ngawatina. Wa in kadzabaha jeung lamun ngabohongkeun rajul haka mar'ah lam yahrum maka henteu haram itu wat'u. Walau ittafaqo jeung lamun mupakat rajul jeung mar'ah alal haidi kana haid wah talafa jeung parabutan rajul jeung mar'ah bin qita'ihi dina pegatna haid fal qaulu maka ari cariosan anu di gugu qauluha eta cariosan mar'ah qala maka ngadawuh
Qala ngadauhu kana ieu kaos saha Nawawi Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzabi dina Syarah Muhadzab wallahu sareng ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Wa'lam sareng kudu apal anjeun anna tahrimal istimta'i kana saestuna haramna ngalap suka mustamirun eta tetep mustamirun eta tetep hatta yen kotia sehingga yen narima pegat naon adamu getih wa tagtasila jeung adus itu mar'ah liqaulihi karana dawuhan Allah ta'ala hatta yathurna sehingga susucina itu nisa fa idza tatahharna maka di mana-mana suci itu nisa tuhunna maka pek ngajima anjeun ka itu nisa min haitsu amarakum sehingga marentah ka arah anjeun sadayana saha Allahu Gusti Allah wala parko jeung teu aya bedana pil gusli dina adusna bainal muslimati dina antara awewe Islam wadzimiyati jeung awewe kafir zimmi fa idza salat maka di mana-mana adus itu zimiyah summa aslamat tuluy asup Islam itu zimiyah a'adat maka kudu ngabalikan itu zimiyah al gusla kana adus ala sahihi netepan kaul anu sahih wallahu sareng ari Allah a'lamu eta langkung uninga dicekapkeun bae sakieu kurang lebihna mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.